Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalau lebat, ya kan? Sok lebat. Oh, gimana? Iya abah maning jang. Kita saya di Pademangan. Kita pertanian ya abah teh ya. Iya. Lalu bening deh. Ayan lokasinya rawasan itu nya aduh. Alhamdulillah gitu. Kamarnya kapal ragrang gini nya Oh, bahkan. Majung ka. Kiluan pangitulu. Bungkusna oge teh. Kubur ku abah teh di dinya lingka itu kuburan tuh. Kayak abah teh sarewas itu nu ti mana teh teh? Ya, di mana nya, Dang? Di Cijati apa itu? Oh, Cijati. Mun kali kapal lebak lama itu Ciburayotnya. Nah, Ciburayot gitu. Dekat Cipendi ya kan. Iya. Aya naon atuh teh? Nyata aya pureuja teh. Pada ngalamar. Oh, iya eta gara sina eta tos aya wartosna ka Iya. gitu. Keke cenah warti Jati. Nah, ini alhamdulillah. Hari Sinyai lah ke mana tuh? Metik mana teh beres. Metik. Perusahaannya itu Sinyai. Metik teh kita ngaramet, kapeung ngalabelut gitu. Iya. Oh, iang keuneun. Sabar eta keren kayak gitu tuh. Di meter dah. Meter, oh, di meter. Berarti nu 20 meter mah panjang urangnya. Panjang dan nu aralit kan gitu we nu setengah meter gitu. Nya nuhun alhamdulillah artinya. Ayeuna Sinyai kitu leuheung gitu ku ujang. Teh gaduh bojona di ditu teh. Teh gaduh aya bojona. Kan istri mun gaduh teh. Nya nuhun alhamdulillah nya ai bapak mah ge abah mah nya. Nya sok abah mah kitu pengen dodo. Nanti abah mah sakieu gaduh pada melan teu. Nyeta dagang anggur itu. Oh, mohon. Dagang anggur. Nah, mudah-mudahan ya artinya. Nah, itu abah mah sakieu lah gitu nya sok ke sing eta na kieunya kana pada melan. Tinggal bubu. Iya. Bade damel naon-naon oke gitu berarti halal berarti nya. Iya. Siap. Tinggal maro goblok. Ya mun. Cuma patah hati gitu nya. Ngomong engke sia geus ngajadi meureun. Ampun. Cida teh milup teh. Ampun. Tah gitu si abah mah. Nyapa nih. Cacing ngawaro sia. Lamun rek anak abah mah gitu. Nyapa mangga. Boga pagawean nu cereug. Iya. Oh, geus sakitu abah mau ngatahan teh. Heeh. Kajang kita ulah eta na kudu Nah, diingetkeun. kita apa? Permiosna ya abi pada ulang. Nya sok. Assalamualaikum. Salam. Aduh.